Nya sesimut gede kacai legok uyahna dipapageun Pak Su langsung buka idangan. Assalamualaikum, selamat wae kieu nya teman-teman, patepang deui sareng video abi. Teman-teman baturan deui abi nyeusehan ka Jaman Legok. Tah teman-teman di dieu si aku teh nya erek nyeusehan simut anu geus bau teh bau jigong kitu nya. Ieu teh simutna teh anu badag teh ning. Jadi susah lamun misalkeun ayeuna diseuseuhna di bumi. Jeung teuing keur datang jurig naon nya ieu teh bet daek kitu nyeusehan ka Jaman Legok deui kitu sakilang tos lami ieu teh abi teh nyeusehan ka Jaman Legok. Keun mengpengker daek meureun nya teman-teman keun bae lah antepkeun ieu teh sekitaran jam 12-an keur tengah poe ereng-erengan. Pokona mah si cuaca na teh nya sangat cetar membahana panas pisan ieu teh hareudang pokona mah geunahkeun upami ngojai langsung kitu nya di Jaman Legok eta teh. Tapi sayangna teh nya isin soalna terbuka kitu teu tiasa mandi di dinya. Tadi dia oge nya si bocil teh ngingintil wae menika ngahalang-halang wae ting kumaha ieu teh nya teman-teman. Tadi dia abi teh langsung wae nyeusehan tapi teuing kunaon ieu teh ting ka mana di videona sapotong deui nya ku abi teh teu aya di pilarian teh kasimpen sigana mah. Tadi dia teh ujug-ujug geus beres we nya nyeusehanna teh tah si Pak Su langsung datang da ku abi teh ditelepon da berat atunya teu tiasa dicana ku nyalira mah ieu teh. Bet kuduaan oge ugang-uging kitu nya tuh tos teu lami abi teh dugi we kana teras bumi ieu teh abi teh nepikeun ngalungsar. Tadi dia langsung we si aku teh nya muka idangan tinu hajat tuh tingalikeun nya entos nyambungan soalna teh tadi teh pagi-pagi teh nya tuh pas dibuka teh ieu teh tengah hari nya puguh atuh nikmatna tingalikeun we cacamuilan kitu. Ampun pokona mah balewak deui ih mantap pokona mah. Jadi inget kana video bapak anak tilu nya cenah wat cacamuilan kitu nya teu bisa geuningan nya lagamna eta teh si aku teh. Pokona mah cacamuilan we tadi dia ge abi gaduh leunca si Mang Sayur teh geuning. Hatur nuhun ka teman-teman anu tos nonton video abi dugi ka selesai. Tos wae sakitunya video ti abi. Assalamualaikum.